Nyatu dari ijon disaruakeun jeung Ki Jalur Rampang mah jauh tanah ka langit. Silaing sorangan oge nyaho meureunnan saha Ki Jalur Rampang, rajana sakabeh jagon wae dieu lembur. Bener teu? Salah saurang awewe ngora anu kawilang boga rupa harita milu nembrong caritaan. Lain ari ece mah nu jadi panasaran teh eta cenah nu ngaran si Rawing teh ngora keneh jeung Kasep deui cenah. Ece mah meuni jadi panasaran eta kuanianana. Lain teu ngeunaheun ari randanya inya eta meuni teu kaope ari aya lalaki di tempat sejen teh. Lain cenah ari cek beja mah si Rawing teh salakina Saraswati awewe geulis nu diculik ku Ki Jalur Rampang teh cenah euy. Bener kitu teh teh. Pugunya ari cek beja mah euy. Nu mata kawilang tarung adu jiwa ieu ayeuna mah teh nya euy. Nya urang bae pamajikan di paling nyatang tua tu meureun moal mikeun. Tu tinggalikeun tu euy. Ki Jalur Rampang geus kadiekeun ninggalin tu. Sakabeh neuteup nu arah di dinya. Dipuseurkeun kalebah Jalur Rampang nu harita leumpang dihapit ku ijon salah saurang jago Jalur Rampang teh. Tanpa aya nu marentah harita nu ngalingkung ngurilingan pakalangan teh pada nyingrai mere jalan ka Jalur Rampang. Katingali Jalur Rampang seuri paromanana hegar sarta lengkah sukuna pinuh ku kapastian diri. Gambaran hiji jago nu baris mampu nying hareupan sagala rupa kajadian atawa cobaan. Malah katingali harita tukangin Jalur Rampang, katingali si Rawing anu leumpang ngarendeng jeung si Banteng Wulung. Kawilang karaget kabeh nu aya di dinya ningali tangtungan jeung pangawakan si Banteng Wulung anu teu lumrah jeung jalma biasa. Beuh eta tingali jelema naon euy? Aduh meuni gede kanal kitu. Anu mana euy anu disebut si Rawing teh eta kitu anu siga buta? His, lain. Siling masuk ka mana karep wae ngomong teh. Tah lalaki nu ngaran si Rawing mah tu tinggal itu surah seuri kitu geuningan. Eta meuni tenang kitu euy sikep jeung leumpangna oge nya bet siga nu rek ka pasar we eta mah euy. Awewe ngora nu tadi harita milu nembrong bari ngomong. Alah nya bae ngora keneh jeung pantes dirupananya nu ngaran si Rawing teh. Beuh ambeul sugan we ningali kalebah dieu arek sasalaman ece mah. Nyaan panasaran ngan eta meuni eueuh potongan jago sigana teh. Nah nya kitu rek tarung ijeun wawasen jeung Ki Jalur Rampang. Aduh nyaan eta mah meuni Kasep. Edan tah mah hideung santen gelo eta mah nyaan Kasep bener-bener Kasep tah mah euy siga kepo. Arek sasalaman ece mah panasaran ngan eta meuni eueuh potongan jago sigana teh nya. Salah seorang lalaki kolot gancang ngagebes milu ngomong. Bat kutu darek cicingnya bibir teh ngan nyarita bae cik jempe atuh. Ieu kana ceuli abah jadi teunah ye meuni jadi paribut jeung aheng saheng kieu teh. Hayang jongjon mah ulah lajo jeung jelema atuh bah. Lain bener euy nu ngaran si Rawing eueuh potongan jago nah lalawara teuing atuh nangtang karajana jagonya. Alah geun bae antepkeun lah. Sanunya udah jelema mah kapan teu beunang di bade atuh beunang di bade atuh euy. Memangna bisa ditangtukeun ku tangtungan atawa potongan awak. Sok beren jalan si Rawing asup ka jero pakalangan berenang. Dah wayahna we ye. Awas. Anteng dakwaan di dieu nya. Amat je akang narek asup ka pakalangan nya. Awaskeun be eta mah teng. Bisi ieu mah nya da teu nyaho ari jelema mah lamun katingali aya nu bakal teu beres nya. Anu rek ngabantu atawa curang rek ngabantuan Jalur Rampang eta bagian anteng pikeun ngungkulanana ka harti teng. Wah beres ka ngawing-ngawing. Kan uing ngajaga bari lalajo di dieu Kang. Ngada yang ulah nepikeun Kang eleh ka ngawing-ngawing. Kopona mah Kang ngawing ngalah ngumah oge mudu meunang Kang. Nya mudah-mudahan we akang ulah ninggang keur di emen. Sabab lamun akang ninggang di emen cilaka teh. Nya lamun ninggang di jaya mah regreg. Awas kade tong ka mana-mana teh nya cicing we di dieu. Awas ya ulah terus ngeceng ka awewe wae teng kucang keceng bae bisi truwicen. Moal tukang ngawing-ngawing sing mercaya be Kang Uing ngengkeun nguing di dieu uing lalajo mokonna mah Kang ngawing amun bisa masih jalu papang di maehan Kang ngawing-ngawing tuman maehan we Kang ngawing-ngawing. Iya beres teng. Ayeuna Kang asupi ka jero pakalangan teh nya. Si Rawing leumpang ngagandeang teuneng ludeung teh ka keung anggang tirasa karinggrang. Si Banteng Wulung mah ngajanteng milu lalajo nangtung di antara jelema nu ngaregreg di sabudeureun tegalan anu jadi lahan pakalangan. Kabeh jalma museurkeun paneutupna ka tengah pakalangan, katingali si Rawing geus pancuh nangtung pahareup-hareup jeung Jalur Rampang.
Jalur Rampang muterkeun panetepna ka sakabeh anu ngalingkung ngurilingan eta pakalangan. Telila kadenge Jalur Rampang harita cumarita sorana mubuh ngandung geter wibawa pikeun sakabeh nu araya di dinya. Ka sakabeh rahayat kula kadenge meureunanya ka sakabeh rahayat kula anu ayeuna milu ngalalajoanan kana acara anu lumangsung dina waktu ayeuna kudu dikanyahokeun. Waranjeun sakabeh yang dina waktu ayeuna kula baris ijen bawasen jeung jago anu ngahaja datang ti tempat jauh kaya daerah Karang Jago jelemana ieu geus aya di hareupeun kula sarta ngaranna Sirawing teh. Anu ngaran Sirawing teh Ki Jalur Rampang gede hate make jeung idin segala rupa jeung Ki Jalur Rampang nya geus tong dibere di ampun Ki Jalur Rampang jago mabok eta malah jauh-jauh ukur nganterkeun nyawa sesoroh kojor eta mah ora nangan paneungeul euy. Jalur Rampang ngangkat leungeun ka tuhuna ka luhur anu tinggal roting gerobok teh ngadadak eureun terus Jalur Rampang harita nyarita deui ka sakabeh rahayat kula nu aya di Karang Jago kula menta disaksi ku aran di ka sakabeh sarta ingetkeun ieu tarungna dua jago secara lalaki sajati teu meunang aya nu ngabantu saurang oge ka diri kula. Kumaha ka harti? Harti jelas ka harti Ki Jalur Rampang ayeuna lamun erek nyang hareupan Sirawing ka harti abah kayaknya telah nungaran Sirawing teh tong dibere di ampun tinggal roh harita saur manuk sakur anu area didinya kat pating corowok lamun geus kaharti sakali deui ingetkeun ulah aya nu coba-coba pikeun ngabantu ka diri kula bandungan masing iatna ngan pangnyieunkeun lombang pikeun ngubur jago nu ngaran Sirawing nu bakal ngalayang paragat nyawa dina poe ieu. Kadenge harita sora tinggal roh anu jelas mihak ka Jalur Rampang malah bari jeung ngacung-ngacungkeun leungeun sagala rupa. Beres Ki Jalur Rampang dipanguburkeun ta jago belegug teh ngaran Sirawing teh lah. Dan kade euy teu kudu make padung keur kuburan Sirawing mah urang kursukeun we lah Ki Jalur Rampang. Jalur Rampang harita ngacungkeun leungeun ka luhur nu katuhu kebari jeung ngagero sakali deui. Cukup. Ayeuna jeung PKB bandungan ari sabab ijen wawasen bakal dimimitian silain kumaha mebeh ajal binasa ku leungeun dewek nah bakal aya pamenta atawa bisi rek nyarita pikeun panungtungan. Sok dewek mereka kesempatan ka maneh Rawing. Sirawing nyerenge seuri muterkeun paneuteupna ka sakabeh nu aya di dinya. Telila Sirawing terus nyarita sorana biasa-biasa we malah diselang bari jeung heureuy tapi aneh ngadatangkeun daya tarik pikeun nu aya di dinya pikeun ngadengekeun naon anu diisankeun ku Sirawing. Kasakur nu aya di dieu kuring nu ngaran Sirawing terus terang kapaksa nangtang ijen ka Jalur Rampung bongan pamajikan kuring di bawah tepupugu jadi ulah nyalakeun ka koro koro kuring lamun Jalur Rampang engke leumpangna egang atawa tarangna boncenang herang lantaran kabeunangan dikemplang. Sabab kuring boga kayak ainan tindakan kuring didasaran ku bener jeung jujur demi ajen diri jeung nyaah kanu jadi pamejikeun pangyieunkeun karamah keur malidkeun mayitna Jalur Rampang anu bakal ngababengkang jadi bugang sabab karunya ari kudu dipalidkeun terus ngambang mah. Sakitu ti kuring Sirawing. Jalur Rampang geuneuk sumeubeureumm beungeut nalir upama beusi atah meuleum. Caritaan Sirawing bener-bener ngaduruk jejantungna jago mana nu kumaha wani ngomong kitu ka manehna. Bet kakar ayeuna aya jalma nu wani ngahina basa ka dirina. Tapi Jalur Rampang teu wani sambarangan ngayakeun tindakan. Dirina sadar katenangan Sirawing sarta sikap Sirawing anu henteu kahudang amarahna. Cacak geus dihina basa ku manehna. Hiji kaayaan anu kudu jadi bahan itungan pikeun Jalur Rampang. Srog harita Jalur Rampang ngawangun pasangan kuda-kuda kukuh pancuh keker lir upama anu ngakar kana lemah
Sorot panon semua hurung mencerong ka Sirawing, leungeun katuhu ngacung ka luhur leungeun kencan nyilang luhureun dada. Sirawing harita ulang helenge seuri taya tanda-tanda siga nu rek tarung ngadu jiwa. Kadenge sora si Banteng Wulung nu handaruan lir upama gelap nu ngagreger ngabobotohan Sirawing. Ngaya nembongkeun ngalemu ka ngawing-ngawing. Ngentong sieun ka ngawing-ngawing. Ngamun ngayangan wani-wani mantu ka si Jalupapang, ku ngai-ngai dibanting-bantingkeun dipotong-potongkeun ngawak-ngawakna. Maihan si Jalupapang ka ngawing. Hayo maju ka ngawing-ngawing, mesti menang. Meh kabehanana ngareret ka si Banteng Wulung. Ngarti we ayeuna mah yen si Banteng Wulung teh baladna Sirawing. Ayo gerang ngabangun pasangan sia. Montong sombong deuleu ngan ukur nangtang sacara kitu. Ayo. Urang mimitian. Ijen deuleu. Puguh kuring matara pusang-pasang kitu ki Jalu. Taruh kuring mah teu ngeunah lamun teu keunana ari pasang teh. Sok be arik narajang meder-der kanya ka kuring oge da geus sayaga. Nah make kudu pasang segala rupa dalin main unyang ieu mah. Jada sia. Montong nyalahkeun aing deuleu lamun ngalayang jiwa ku leungeun aing. Tada Sirawing. Kiat. Jalur Rampang harita maju narajang jirimna ngacorelat mau cepet kacida lamun seug lain Sirawing lawan nama tangtu mata kaget sabab nyaho-nyaho sapasang leungeun Jalur Rampang geus nyantong di hareupeun beheung jeung dada sila pada mundur dua lengkah ka tukang. Jalur Rampang teu micen waktu ngarangsek di maju narajang bangun anu teu mere di omber atawa kasempetan pikeun anu jadi lawan. Sirawing bener-bener ngaranjug kaget sabab lain bae Jalur Rampang mibana kakuatan tenaga lapisan nu saimbang tapi boga kacepetan gerak jeung daya tahan anu di luar dugaan. Dina kaayaan geus bantro kakuatan bisa langsung ngarangseg narajang. Tapi Sirawing teu terus jadi sentar hate atawa bingung dina nying hareupan kayan lawan. Sakilat jirimna ngacorelat di kagigireun jirim lawan dina gerakan jurus pancerasa sarening bayu. Ngan Jalur Rampang bangun anu geus nyaho kana arah ngajorelatna jirim lawan. Leungeun-leungeun katuhu anu ngandung geter kakuatan tenaga lapisan ngagedor kana dada Sirawing. Piwak cebrot. Sirawing ngebangkieungkeun ngadaligdeug mundur ka tukang ngagero bari nyengir nahan ka nyeri tulang dada asarama gempuran Jalur Rampang bener-bener matak ngabahayakeun jiwana. Ningali Jalur Rampang bisa ngasupkeun gempuran kanu jadi lawan. Sakur nu aya di dinya nu biluk jeung ngajagokeun Jalur Rampang tinggorowok tinggalero. Iya, tong diberi ampun ki Jalur Rampang. Tong diberi ampun ki Jalur Rampang aya si ngajoror tah nu ngaran Sirawing teh. Rangsang terus ki Jalur Rampang. Tong diberi ampun ki Jalur Rampang. Aehan lah nu kitu patut mah. Gede hate make jeung nangtang ijen sagala rupa. Rak-rak ireungan kayaknya. Ki Jalur Rampang rak-rak. Geus tong diberi diampun lah. Boga ngapan kitu teh senajan nya Ki Jalur Rampang dipikolot ku urang, tapi ari talajakna salah mah tetep salah. Teu bisa dibenerkeun ari kangaranan maling pamajikan batur mah. Si lain teh nyaan mihak ka Sirawing, jalma asing ieu lembur. Lamun kitu mah si lain ngajarkeun ribut ka dewek euy. Hayang ribut jeung dewek. Nah, ada dewek mah teu ngajakan ribut. Ngan dewek memang nyaritakeun ngeunaan kaya nu sabenerna. Lalaki kolot gancang ngadeukeutan misan mimiti geus panas kayanana. Cek atoh. Manggas montong pahareng-hareng kitu jang. Cing era tuh ari nu lajo mantong loba uget jang lah. Manggeus cempe Bandungan kayaknya nu bener tuh. Teu kudu parebut saha nu bener jeung salah. Saha nu bakal menang nu penting lalajoanan ka itu pek belelkeun banon. Sing bener. Rek Sirawing rek Jalur Rampang nu menang gandeng pokona mah yeuh. Nah, kabina-bina teuing. Bisi dewek terus amek yeuh. Nu pahareng-hareng tetetela sieuneung ku eta lalaki kolot. Musirkeun di panetupna kelabah pakalangan. Sirawing bener-bener ayeuna mah teu bisa ngan ukur nying hareupan panarajang lawan bungkul sabab Jalur Rampang dieu geus mampu ngasupkeun gempuranana. Lamun seug lain Sirawing jalma nu kabeunanganana teunggelan Jalur Rampang kitu tangtu geus ancur tulang dadana sarta ragrag jajantungna. Eta kakana sakali deuleu kabeunangan ku gempuran dewek Rawing. Sakedeung deui mah sakojur awak maneh bakal bisa ngarasakeun kumaha ampuh sapasang leungeun jeung suku aing nu bakal ngabuntrak bantrekkeun awak maneh. Sot, urang paju deui Rawing. Si Rawing masih kene tetep tenang pikeun sikepna, malah make jeung bisa kene seuri bari nyarita. Memang hebat lah Ki Jalur Rampang.
untung dada kuring geus memang menang lapis. Lamun seuk dada kuring dijieun tina peuyeum buyatak meureunna ditonyok ku Jalur Rampang tadi teh. Komo kana ranginang mah matak disapa burantak hancur. Setan mentong akhirna si Rawing urang tangtukeun cara tarung anu leuwih hebat. Rakatak taraktek kadenge harita urat jeung tulang sapasang leungeun Jalur Rampang ting tararaktek tanam pemuseur tanaga lapisan. Elah, eta meuni kitu euy. Meuni ting tararaktek kitu, eta urat jeung tulang kejalu edun. Aduh, pauri mah yo lamun kena ka jelema nu celeno. Alah, tapi teu naon ketang lah, sabab urang keur ijennya. Sarah Si Rawing tatan-tatan dina jurus pancerasa sarining banyu digabungkeun jeung jurus pancerasa sarining geni, gabungan dua jurus anu arang langka digunakeun ku si Rawing mangsa adu hareupan ijen wewesen. Kakara harita make ngagunakeun cara sarupa kitu sabab geus kaukur ajen tahapan pangarti Jalur Rampang memang teu pati geseh jeung pangarti anu kacangking ku dirina. Modar sia. Jalur Rampang maju di muka Panarajang, jelas tata gerak anu dilakukan lebih cepat batan tadi. Malah tebakan angin samberan Panarajang lebih kuat batan Panarajang nanu tadi. Si Rawing ngacorelat ngimbangan daya Panarajang lawan. Kacepetan jirimna lir upama kalangkang atau angin dedengikeun atawa sapasang leungeun nebarkeun hawa panas anu kacidang ngaheabna tarikna keranan. Ya, buah. Ya. Modar sia. Wah. Jalur Rampang maju di make Panarajang, jelas tata gerak nu dilakukan lebih cepat batan tadi. Malah tebakan angin samberan Panarajang lebih kuat batan Panarajang nu tadi. Si Rawing ngajorelat ngimbangan daya Panarajang lawan, kacepetan cirimna lir upama kalangkang atawa angin, sedengkeun sapasang leungeun nebarkeun hawa panas waktu harita. Jalur Rampang ngaranjung kaget sabab teu nyangka upama si Rawing anu jadi lawan boga kakuatan daya Panarajang anu ngadatangkeun hawa panas sarta tata gerak anu dilakukan mampu ngimbangan kana kacepetan gerakna. Hebat kieu ye teng ye. Hebat bener euy ki Jalur Rampung. Akang geus 2 kali kabenangan ye kacolongan terus teng. Tapi teu naon nya teng nya. Hitung-hitung latihan trinen geus lila tarakat teungeul batur teng. Nulalajo anu tadi tinggal ronga denge si Banteng Bulu ngancam langsung harita jarempe. Da pugu kakara kuningali tangtungan oge geus yeunun komo lamun nepikeun ka dibantingkeun ku si Banteng Bulung. Piraku teu pejet kitu ceuk pikir maranehanana. Ari Jalur Rampang harita ngatur napasna. Dirina kudu ngaku yen lawana anu ngaran si Rawing jelas lain jago sambarangan. Geus 2 kali katibanan ku kaampuhan Panarajangna. Tapi si Rawing masih kena bisa pancuh dina tangtunganana. Teteh anu ngaran si Rawing teh bener lain ngaran kosong. Nyatain ka Bandungan ku diri aing. 2 kali tenggelan ampuh anu ngagunakeun jurus jabar layang, tapi si Rawing masih kena bisa pancuh dina tangtunganana. Boga daya tahan anu beda batan jago biasa. Tapi piraku aing make kudu eleh ku ieu jelema anu ngaran si Rawing. Sok jelu. Kumaha masih kena bakal dipino deui ye. Sok sia 2 kali kebenangan sia. Maneh kuring mah kebenangan 2 kali. Kudu bisa males ya mah yo. Era jauh-jauh datang tuh bisa males mah. Sugan me kena kana jawer nu aya dina irung Ki Jalu. Montong ngacaplu ka mana kalap si Rawing. Ketrukeun kakuatan jeung pangarti maneh. Urang anggeuskeun ieu tarung nepikeun ka salah saurang anu ngababatang jadi bugang. Serog lah nah. Duanana harita pada ngawangun di pasangan. Ari si Rawing kudu ngarasa syukur dina hatena sabab geus nyangking ilmu pancatunggal. Lamun tacan nyangking ilmu pancatunggal geus kabayang ku si Rawing tangtu dirina bakal ngalayang jiwa jadi korban kagarangan Jalur Rampang. Kadenge di sora Jalur Rampang anu handaruan mau matak ngageterkeun kana jajantung lawan, tapi si Rawing geus leuwih ngaronjatkeun deui ajen ilmu bela dirina. Bareng jeung datangna Panarajang lawan, si Rawing ngacurelat mapag kekuatan lawan. Huyat modar.
Dalik deg jalur rampang dalik degan mundur ka tukang. Gadona asa nyeng sol bener-bener bet asa dibanting ku pipa besi. Si Rawing nyerenge seuri bari ngacungkeun ramo-ramo leungeunna. 2 hiji. Kakaraka bayar hiji ki jalu. 2 hiji 2 3 4 5 genep 8 12 4. Kenda ngeureuy nu penting mah bisa ngabales bener teu. Sok urang pino deui yo. Mun tong loba surah seuri jeung tukar cengir si Rawing. Si lain sakali neungeul aing 4 kali. Leuwih hade samat sia kolot maneh sabab moal bisa leumpang ninggalkeun ieu pakalangan dina kayan aya nyawaan. Ulah sok ngaleuwih nu mah kawasa ki jalu. Dari ngalayang jiwa maka bege bakul. Anu beda so teh tempat kayan jeung kajadianana. Ngan kangaranan ari ngabela nu jadi pamajikan melantaran kukanya asana teh jauh kana paeh kieu mah ki jalu. Sikap jeung caritaan si Rawing tetep terobah lir upama anu lain keur tarung we. Anu tangtu itu merapna ka jalur rampang mah beuki muntab panas hatena. Aduh, bener-bener geus teu bisa diberi di ampun si Rawing. Awas ya ye. Awas ya. Dadah ye. Hiat. Dah sok sia nu matak ulah gana-gana ulah gampang-gampang. Kumari gas kitu jalu nu matakna jalu. Ngagampangkeun segala rupa kana umur batur teh. Jalur rampang anu beki diudag kurasa panasaran maju dina rajang malah lebih hebat batan tadi. Sapanjang lambaran pengalaman hidupna kakaraina jalur rampang naker tanaga jeung jurus-jurus ampuh tina ilmu silat jabar layang warisan kibuyut irang nu jadi bapana. Kawilang ilmu silat anu ngutamakeun kana tata gerak anu garang jeung liar ngarah kana bagian-bagian mamatihna atawa kalemahan anggota badan lawan. Dua jirim harita beki cepet we dina ngalakukeun tata gerakna muruh teu bisa katuturkeun ku kaseuketan panon jalma biasa. Ting jorelatna dua jirim lir upama dua kalangkang nu silih samber jeung silih gempur nanakeun geteran atawa tataran ajen pangarti anu mesa imbang. Caturkeun harita di jero imahna harita jalur rampang maukem sabenerna mah hatena hayang milu ngabandungan lumangsungna izin wewesen antara jalur rampang jeung si Rawing, tapi manehna leuwih tuhu kana parentahna si jalur rampang pikeun ngajaga Saraswati. Waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.